Is, Naon sih sia teh datang-datang. ada ka hipnotis kos aing kamari. Heuh. Oh, aing pelahak we kos nu geus kabawa kelong. Di mana? Nya teu nyaho aing nek ka warung eta teh eta di dinya nu mentas teh ya. Untung aing teu boga nanaon coba lamun aing make emas meureun nya moal teu aing dicokot emas aing gobik banget. Panyahoan ku si eta ku si iem aing blengep-blengep we Eta bisa cenah. cager sia. Nya teu nyaho aing oge teu nyaho nanaon. Hadena keperawanan cian tadi. Perawanan ditut meureun yah ngeclok duit heula atuh aya si 10 Aing ge mah. keur bela keur lieur sia teh Ngasan teh lah lieur we nya urang dieu mah nya. nya kajen boga oge bela aya teu bogana sia teh. Aing mah geus nyaho sia iis, sia mah tara nulungan ka tatangga teh kanu butuh tara sia mah lamun kanu sejen we hayang katempo aing mah tara eta mah teu dibarengin dia teh maju we mane mari aya mah beas. awas ya iis teu mah aya susahna, sia moal seneng wae ayeuna sia seneng wae ieu ira-ira ge sia susah. Gua aing ge keur lieur sia teh mikiran anak aing tadi kiriman-kiriman. Maju we nu kitu mah nu burung mah. Bagaimana caranya meluluhkan si burut orangnya masih. Bagaimana caranya meluluhkan si dia orang. Gula. Ih, Mana cager? Mun aya pikiran hana sia mah jaroget jarani. kamari mah mana melok we Yo, kata kamari teh dihipnotis cenah Mel. segala we dihipnotis. Emberan. Tukang hipnotis, tukang pembohong ge loba di dieu mah. Ieu dengekeun nya urang eta teh ieu nya geus mawa duit sia caritana teh nya urang dihipnotis teh inget nanaon. Emang ya boga dutek di mana Oh, sih? nya urang boga da boga salaki kade mana ulah di dari wae jabani sepi sia di dieu bising ke mana dihipnotis. Ya ka urang moal wanita Eke teh boga dutre. Yo, ayeuna mah lain duit wae, pembunuhan ge bisa jadi. Komode mana geulis sia. aman teh tah. Ya Allah dicokot duit urang. Ah mana mah bohong meureun. Urang mah tara bohong, jelemaana kade urang mah ngabejan coba ieu tas mana gede banget pajakeun aya duitan sia. Siun Eko. Kade sia. Yu mana kade sia. Yuk urang kamari molohok we teu cager 2 poe sia. Tapi eta mana bisa deui geuningan ayeuna bisa jadi kos kieu Ya deui. bisa ku si Iem ditulungan. Cek urang teh. Nyaho. Si Iem mah Apa naon em? mau di HP. Oh kikian we naon si eta ngomong sorana. Oh, HP jadul meureun anu. Itu nyaho paling ge ngiridit mana apal si Iem. Masa kasih Iem sia mana geus. Kenapa si Inang? Kan teu boga HP. Ngiridit atuh yuk urang ka mana yuk. Urang kita boga Goreng tungtungna ye. Buka elekeun ku si Iem. Yang ngiridit deui atuh ka ditu ka toko. Hai guys, hari ini Mama Wardah mau nge-vlog. Kenalnya ya teh. Shoot cincang ayam. Lala jona saeutik geuning ngan opat siki. Sengit banget sengit banget. Ari dari ibu rumah tangga teh. Ongkos sugan we menang guys. Bro, ayam kan. Kita masak apa lagi guys? Masak apa lagi ya? Matiin dulu kompornya. Kita angkat sopnya guys. Habis ini kita nahar cai. Biar nanti suami pulang teh aya jeung ngopi. Rekeun heula komporna. Keun bae antep budak deureuh mah. Aya nu komen, Mama lagi masak apa? Cenah Mama lagi masak cai. Tadi Mama masak sop ya. Bentar lagi Mama mau makan. Dadah, anak-anak online Mama. Untuk namanya teh kunanan be.
Nyantel lah orang mah halus milik nak kene. Ya ngomong-ngomong ada jam duit atuh. Tadi orang ngejam kasih is kuat dibere. Ayeuna mah si is sombong banget. Kita boga dutrek puspa eke. Mana sok ngejam-ngejamkeun duit oge yuk mana aya we yuk. Ulah sokor teh ge digantian urang mah kana hutang Mani maksa nginjem dutrek teh ye mah. Ya ngakana jelema butuh mah hese mel. Dasar wanita seti. Wanita seti mah kana hutang para poho. Nya kita boga dutrek maksa ye mah. Aya tuh. Minjem gelang atuh ke dijual ke digantian deui hargana. Ini karoret banget ya, hirup mah mau di luhur wae tas ya ulah sok sombong. Hayang teh anu hipnotis deui lah jelema kos kitu mah. Hipnotis dua deh aga gawe hayang teh di hipnotis lah. Ih, saha beukeun ka Eke em. Amit Saha beukeun ka Eke. Aduh, Eke teh boga dutrek eueuh. Ieu mah menyan doang ye. Ulah maksa mana mah kos kitu. Mana ge pangabutuh ka urang baheula, ayeuna urang butuh ka maneh atuh yeuh. Aku pergi. Aduh, ayo kabur. Hai. Berjumpa lagi bersama Mama Wardah. Mama Wardah habis masak ya, mau makan dulu tuh. Lihat ini ada sop buntut ucing dan ini ada daging biawak ya, anak-anak online. Yuk kita asaan dulu ya. Enak banget guys. Enak banget guys. Mari makan guys. Enak. Maaf ya Mama Wardah itu pemula ikutan Facebook Pro. Mama Wardah lapar banget guys. Soalnya baru nyatuan sekarang. Tadi habis ngasuh orok. Ngasuh si Wardah. Enak guys. Ini komen. Mama makan apa? Mama makan sop. Sop kulit ya. Mama suka banget sama sop kulit. Pokoknya enak deh buat anak-anak online semuanya. Coba aja masakan Mama ya. Mama emang ada agak-agak jorok. Kalau makan panglepehan itu diolah lagi ya. Enak banget guys. Biarkan aja. Salaki mah jangan dikasih makan. Apalagi suami pengangguran. Gening kena peringatan. Ayah wae atau resep-resep ngeplog kena peringatan. Bisa doi isukan. Masih iyo aing mah rame-rame kena peringatan majar teh cenah ngomongna kasar wae. Nya emang urang mah geus kos kieu ngomongna. Mun aya wae Facebook teh. Lanjutnya dahan bidang dia. Enak. Enak banget. Gampang ngaplog mah isukan deui. Isukan deui bisa. Bae budak mah. Antang iyo. Tadi kan geus dahar, geus di pandian. Bu Haji ngomong-ngomong ieu nuhun ya geus dibalanjaan. Heeh, Mak.
Gerang ejo kadi itu besi nganu nganjak yang dahar sia. Usaha nu arek ngajak Bu Haji masuk nyari-nyari gosipeun. Ada ngecek batu cenah masuk anu nganjak. Tahnya anu tukang gosip teh sah benerna. Ya Iya. pokoknya wing digosipkeun deui kali-kali wing ngagosip, Pak. Biar aku ngagosipkeun ini. Iya dengekeun. Mate keur hayang dahar jeung japu alhamdulillah dibelikeun ku Bu Eta Haji. jengkol ngorana aya geura nyambal make terasi nu hideung. Nyambel hideung tapi terasina geus saya Bu Haji di Bu Haji aya teu? Eueuh macan meuli deui. Oh, kumaha wae sih moal ditaraseun Wing apa? aya panggih jeung tukang tarasi beulikeun. Ayeuna mah sambel goang ge ngeunah sih sambel goang Bu Haji. Tong kudu ditarasian geuningan. Kitu Ya. na jeung japu ieu dahar nama. Ayo. Ayo. Si Bella mah aya wae nya. Lain mah datang teh ngabubunga hate aing. Nya malah rek minjem bari jeung maksa deh. Aing pugu keur pusing ieu teh. Yang mikiran yang heueuh ngiriman ka budak gitu. Nyari keur eueuh mah eueuh aing oge. Anu ngusahakeun aing. Salalalala. Aing Salah. rapan. Aya Ratu Kejora em. Maju Kejora jeung ate manila malamku. Isku naon. Kenal si mani sedih. Pusing. Pusing wae unu nyoblos meureun ye mah. Lain si Bella nginjem duit mani maksa ka urang. Ih, Tadi ke kita gitu ka ya. ekuh ge kitu Seru. em. Kamu urang pusing hayang ngiriman ka Eta budak teh sabarang kena hipnotis jadi rada error em. bener ka hipnotis. Emberan. Beneran. Molohok wae kamari. Kade di dia sorangan wae kayak Heeh. hipnotis deh. Heeh nya. Engke dibukaan di baju ye. Ayo ulah di dieu wae. Serambi Mekah em. Ane gini nyaho di hipnotis si Bella. Ya kan liwat manehna kamari. Gitu. Jadi molohok mata pedaun teh ya em. Kepelag eta meureun si Kisalak. Bisa wae ye Kira mah. aku di dia aya nu ngahipnotis. Nya aya wae. Balik geus ulah loba cincong ye. Ayo Udinda. Lah ayo urang Kita make Ali di 2. Lumayan kami dijual mah em. Kada mana geus sing dihipnotis. Tinta adegan ka Eke mah moal anu hipnotis arek naon sih. Ieu tas oge menyan malulu. Udinda juga mah Jelema teh mah lalir wae. lalir soalnya paceklik em butuh dutrek. Mabuk dutrek. Rusing yang di mah wae. Komo aya nama sabarang sieun boga HP. Naon teh jeung HP we, jeung HP. Yang teh aing dah HP-na dicokot lah. Kumaha coba eta nyetoranana? Kadang nyetorna mahal pan. Bulanna oge. Aing segala hayang buka HP tuh dah. Nambah-nambah wae biaya keunun. Can meuli kuota. Can meuli segala rupa. Ahmad, Mak. Kue sorangan lah batan nu gelo sia mah. Oh, para rusing di mah wae. Komo Sih. sabarang ayeuna boga HP mah itu. sana boga HP. Iya. Fusia dibelikan HP dong. Ih, kurang itu nyaho, eta manehna boga HP nang ti mana? Omongna nang ngiridit cenah. Dia udah dibelikan HP pamajikan mah. Boro-boro jeung meuli HP mah teh pan nyaina teh ge digawe. Geus mah wilujeng pasea wing rek balik mah. Sok ditanyakeun enak kumaha ge HP nang ti mana kitu. Goblok banget, tese banget di warana teh ampun dengan si Iem. Mari ka ditu heula. Oh, Nah, pagawean sia ka ditu. ieu nek jangan pagawean. Udah diwarah tuh man si Iem mah. Puas. Beune cita diomelan ini jor ya ingin kabur lah segar banget. Kayak ngeplog deh. TikTokan dulu. Hai guys, aku udah makan. Cuman aku belum cuci piring. Karena aku lagi males. Mungkin nanti sore aja cuci piringnya sekalian sama nyuci baju Wardah ya. Soalnya Wardahnya lagi tidur. Habis makan aku mau molor lagi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ada banget. Dipikir-pikir. Aing kos nu burung oge nya. Sagala ngeplog tapi ningali batur sok marareunang duit wae nya mudah-mudahan ya urang sing menang duit
ame bisa kabeli imah, kabeli mobil, kos batur, geningan oge ah. Minum heula ah. Minum heula ah. Alhamdulillah ya Allah, ngeplog selesai. Masak udah peren. Makan juga udah, perut udah kenyang. Tinggal molor deui. Cuci piring mah engke we sore. Lamun si Wardah hudang. Kade ulah sorangan we Bu Haji. Tumben kakak katempo Bu Haji. Yo, ulah enak mah ulah gaya-gaya teuing lamun kaluar. Urang kamari dihipnotis Bu Haji. Untung urang eueuh duitan. Alhamdulillah. Kadena si Bella nu duit. Anu judes teh berarti lain urang Bu Haji ngadoakeun jelema teu baleg Ya tah. bongana sih ya judes wae ka aing ngagosip segala rupa. Nya urang mah coba. lain ngagosip emang heueuh oge kabuktosana kos kitu. Hanya tanda wuru jeung saheuna tibang ningali saliwat. Nya urang mah cek si Iem, cek si Amel, cek si Ayu Ya cenah. ulah idenge wae mentak ge. Nya ada boga ceuli urang mah kadenge. Yo, kade tah HP ulah di didinya Bu Haji, mending-mending kena hipnotis, kena beuheung kacang kerja ke Bu Haji. Kajeun teuing aing Oh. resiko aing. Ya dengekeun Bu Haji. Geus tong loba omong nya cek urang mah. Ya ngeclok heula. Ajis teuing aing kudu mere ngeclok anu kitu bangun. Iyam. 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 Iyam, Saha? ka dia keluar. Oh, si batu keur sare. No si Mak. Mana HP-na? HP naon? HP naon emang kitu aing teh nyaho sia meuli HP kan? Hah? Henteu emak duit di mana meuli HP. Ah, kos Emak tadi ambrok jeung si Ahmad. Maja teh sia ngulin-ngulin we HP. Si Ahmad didenge. Yo, urang teh Mak hayang meuli HP teh dibeli-belikeun ku manehna. Enak mangkat ka mana? Ambrok di mana mah jeung si Ahmad? Di jalan ngahulang wae itu. Maja teh di jalan. Majar teh cenah si ieu mah ulin wae HP cenah. Aing mah teh diuruskeun. Lain mah usaha ngalah di jalan. Jalan Geus mana HP-na ka dieu? Mana HP-na? Allah, ah. Meuli di sa si HP. Oh, Mak, mau didisasi. Nah, naonan sia. Ah, bu si Neng keur sare. Ah. Boga HP sia. Daripada boga HP mah sia teh meuli baju jeung si Wardah, meuli susu jeung si Wardah. Sahan boga HP ah. Salaki kos kitu didenge wae. Itu si Ahmad ngomong wae cenah sia boga HP. Duh, Mak, pugueun teu teh ah. Awas sia ku aing lamun sia kanyahoan boga HP. Dibabuk wae diduruk HP-na oge. Barina HP ti mana we? HP teh kan mahal, juta-juta. Urang boga duit di mana juta-juta mah teh. Ya Bu Haji, urang mah lain sih teu boga duitnya. Kamari oge salaki urang aya ngiriman, tah urang teh mangkat kaling. Nya eta dihipnotis duitna, sigana manehna nuturkeun urang ti tukang. Ya eta mentak kitu ge duitna teu barokah Bella. Nya teh lain teu barokah da emang geus kuduna meureunnan kitu nasibna. Alah. Geus ayeuna mah eclok deh Bu Haji keun be sabaraha we. Eueuh mah mereng mah. Meni karoret banget. Si Iis deh ayeuna mah bedegong. Nah, auzubillah si Amel jeung si Ayu kos gitu. Ieu deui Bu Haji ngaranna jelema loba duitna meni teu nginjemkeun. Yang geus ya teh menta deui transfer ka salaki. Era atuh Sayang kutitel, deh. era atuh kutitel Bu Haji jeung naon Bu Haji ye ngaranna haji mah kudu bager, kudu loba amal ibadah. Ya di aing na injemkeunana aya weuh. Bu Haji mah ngijemkeun paling ka Maodah. Ka Maodah. Ya mau dah mah patut dibere nginjem oge jeung makolot. Nyawa ah Bu Haji mah emang sombong. Ieu dengekeun Bu Haji moal di luhur wae awas sia ti gebret sia. Amit-amit teh dibere nginjem ngadoakeun kitu. Ya dengekeun aing mah lain ulah-ulah lain nyaram ulah-ulah ya. Daripada meuli HP mah sia teh saker budak we, kedeung budak beki jajan. Nyonggohna mah teh ah si Ahmad didenge kan nyaho si Ahmad teh jelema kos kitu mah teh. Ah, duit di mana badina oge? Manon eta? Balanjaan. Hayang atuh mah. Hayang-hayang. Yo dengekeun si Ahmad teh teu usaha, ulah sok mumusing wae si Ahmad. Mas anu meuli HP si angin sekali itu mata balik-balik ah. Ah, kepercayaan pisan ke anak teh. Nya aya meureun HP-na. Si Neng keur naon si Neng? Keur sare ulah kadi ah. Balik itu ah.
Awas ya kowe lamun sia kanyawan meuli HP. Heunteu balik. HP duit di mana? Bener sia teh meuli HP. Henteu. Eta hidaing kurang dibawa goblok. Ngekeun di menta hiji kenang-kenangan. Pantesan atuh hidaing eueuh di dapur. Terus itu balik agaknya am ligararane am. Ya saya selama siap pindah setahun sia mawa naon wae di mahai. Piring, gelas, centong, hiid, asepan. Ya pantesan atuh. Menikuatan corencang itu dapur aing. Geus kali itu gandeng banget. Sia bener teh meuli HP. Greget wae ka sia teh. Aing bener. Gua aya wae digedeke. Anu mau di HP sih. Batu mah ngagaya ge. Loba duitna. Teu parantes imah kos kieu. Ngagaya. Henteu mah duit di mana sih? Awas ku aing. Nyaho di mana di oge nini. Uga HP. Geus mangkacan sih. Oh geus. Arek nyanyo HP deui. Arek ngeplog deui. Untung teh nyawen. Ya Allah, biasa ku nemen-nemen teuing. Asa diasingkeun ya Allah. Ayun-ayun puntang lila gereh udang sinya nuju di ayun si Agus mah Hai. Halo guys. Aku lagi bikin konten. Ini mau nge-review emak aku tuh guys. Dia lagi kumbah piring sambil nembang-nembang.